manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khusus nama ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia-manusia can jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta min ba'di hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balala awas maka teu dijadikeun iboh teu dijadikeun barometer allau nasya'u asabnahum bihurubihim kaon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha buat baheula ku dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing disiksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sia kades mabok ambalayah di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalayah menutup kemungkinan lau nasya'u asabnahum bidhunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas lau nasya'u asabnahum bidhunubihim mentek memehna ku Gusti Allah ku hari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batela luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba kaing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan nu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngeglebuk angin muter sabak da Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus diitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual ya pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari iya rong perpak Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karuh sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ayo
terus urang ke Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa wecai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardo ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu matak Gusti Allah teh make bahasana yaritsunal ardo make yarisu mati nawarasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak tua anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nanangieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantak make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Quran urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah maca anana bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengekeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah aku ente ngeta mun boga janji meureun deui jam ye janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami 200.000 manusia sahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo siap Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia dek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh hayo sia Amerika tetep bae terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang mah teh naon urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual guru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung bale ieu mah tuh cina kumaha aja bae perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seuseurean bae bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teu jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet kuari Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianna kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaan anak nek kumaha
sedangkan jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah perpajakanana terus melambung teka udag kunyana lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor. Ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik, bahan baku kudu dibeli ku dolar, Cina nyerang ka urang. Ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura. Teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000. Nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000. Tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih demo ka mana? Oh pelindung di urang mah demo teh. Urang demo ka DPR lagi keur puyeng. Aing boro-boro siap aing geus sarua bae ieu. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan. Urang mencari tah hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu-gitu kene. Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Itu kumaha. Nah ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas cak Allah ayo sia dek jeung aing udag-udagan sia ayo sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat geus dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya dek ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal ka udag melalui dolar ditaikeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000. Je dari kumaha eta mah perang nyana. Hayo cek Amerika. Je pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh je deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein menyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu hilang dolar bae ku ini ditaikeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran kitu kene sepakat bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tambah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus beres geusan teman guys geusan heulanan kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajen kumaha ge je perang Amerika jeung Cina hayo udag-udagan sia kamu bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar mual kuat kajen kumaha nu mantak cek Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas sia ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nang udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang kekawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek para ji
tropis tinggal tropis. Allah maha segala-galanya. Awalam yahdi, apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi, cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka. Bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula. Encan jelas Allahu nasya'u, lamun teu mah kaula ngersakeun asobnahum, kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kaula nu agung teh geus ngelak, geus ngecap, geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula. Manan manehanna teu iman teh, manan manehanna teu percaya, aju ku kaula disiksa. Aju nyanana henteu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin. Ngan sakadar didengekeun, oh dipikir henteu, sakadar ngadengekeun, oh dilaksanakeun henteu. Akhirna jadi guguyon, siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap, diceplok, distempel geus moal iman. Kulantaran buang ka warah jasa. Teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno, masyaallah menyatus desa Bang sampai Merauke. Bung Karno menyatukan umat, musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat, berbagai lapisanana politikus, ekonomi jeung ahli agamana, kiai diajak musyawarah, yuk urang nyatu nyahidi dari Sabang sampai Merauke, istimewana Bung Karno. Tapi ku hari berpecah belah. Ku hari ge kapan geus hampir memaksakeun sebenarnya per provinsi. Kulantaran naon asah henteu kageroh kuari. Lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri, Papua geus hayang misahkeun diri. Kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri. Kulantaran naon eta? Teu kageroh permasalahanna. Henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh. Pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat, berendaerah pasukan letik berarti saya-ayana dilaksanakan di otonomi daerah, tapi tetap baik otonomi, tinggal otonomi, jalan mah tetap baik, renjul baik. Dia kumaha deui atuh, dia kumaha deui. Oh, horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus, atawa manusia-manusiana geus bohong kana sistem nu aya. Geus kudu dikumahakeun. Ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang. Diceplok ku Allah, komo lamun datang ke lain sekedar mabok, lain sekedar zinah, lain sekedar korupsi, bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah. Ieu diceplok ku Gusti Allah. Asal geus karar itu dalekeun cak Allah, law nasya'u asabnahum bidzunubihim, siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula. Jaga ku urang tina siksa Allah, urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkal quratuh, kampung tuh, negara tuh, kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat. Naqussu alaika, kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad, he Muhammad, min ambaiha, tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele. Ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India, kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh, kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak, dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis. Tilkal quratuh, kampung Irak tuh, negara Irak Utara. Di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan, didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna. Didinya maling, didinya zina, saha nu gagah, saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah. Kangjeng Nabi Nuh diutus titah iman ka Allah disengsarikeun. 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh, umurna 1000 tahun, 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah.
ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi deuleu Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saring-sarikeun no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat teu disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh 4 Yapis Ham Sam nah Kanan nu 3 asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan 3 Yapis Sam Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar tidinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian gatuh gaduh naon gatuh ngaranna ge tu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kayak Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cek Kangjeng Nabi nu ieu mah siksa ieu lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunya imah moal bah paling gelah ulah lamun kangkal kalapa kaliput ulah mah ka gunung geus atuh teh iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ye gunung naon gara-garana kapal judi dina Al-Qur'an gunung judi di mana eta di Turki. Nah jadi ti Irak terus ngeungkeui kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung judi kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana aya kuari kecanggihan alam kecanggihan alatnya seperti eta jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masya Allah aya 2 masjid hiji di dinya nomor kaduana di Tajikistan. Nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi maka kapal heli di sorotan aya. Masya Allah terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke gunung judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta
5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti na baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu mah. Masyaallah mailah keur carita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta. Tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh Ad, kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karana mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang menyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadikeun ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus baik. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Nek nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni, ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi. Syiah asup. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin. Mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba, lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana. Iyalah ngajadikeun mitos, maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian. Maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge nek dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh.
rencana Yahudi seperti eta ulah sampaikan kanyaritakeun karuhun-karuhun kewalian ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon lantaran nyana geus teu nyaritakeun di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun ya teh Yahudi ya Wahabi nurut bae deui deuk kumaha coba ieu nah mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba tinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi Irak geus hancur kuari Yaman dihancurkeun engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia moncongna geus dikieukeun ti Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur ku nyana dikacikupakeun bae ka jangan sakinah aya citra aya anu ngabisiki coba teh ka puri ulah puri mah eueuh teh puri mah aman eueuh nu zina nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang nesian 50 tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diasiku Wahabi bun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi iyalah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirat kudu naik nih sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakan padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli Allah mantap kabeh blut pigideg bae tapi babi nu saja anu nyarahun gide kumaha ka hareupna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si gade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus kuy cenah kieu perang masalah ja perang paeh teh perang paeh kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula saya mikiran kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula mah ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ye tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu kesia balik isu kanu ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho sia datang ka waktuna masing-masing geus eta persetujuan pemajikan opat oke gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama geus kitu paringana barang peuting teh pan nu datang ieu peuting ieu ku nyari telepon ge teu datang geus kajeun lah peuting ieu teu datang ge peuting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu teu datang deui bae sial aing geus pargel kitu datang cek nyana teh nu katilu ge teu datang deui bae majikan nu kaopat bebereun datang ieu teu datang deui bae masya Allah cek nyana isi kunaon kieu teh opat ke opatna udah datang hiji-hiji aja salarial jasa aja langsung nyana pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana
Itu biasa tanya Ki Pudol, emang gitu penceramah. Nyata nyelapkan urusannya nak. Caknya nate ya, kulama urusan sambutan manggis beres ya nya. Ngan iya maki setik mah. Dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Beuh eta lamun sakali. Lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan wafat ngadengekeun BKB. Di majahnya orang gede tak ganjarana geus we balik ka imah tah pamajikan datang. Waalaikumsalam. Dia datang ye enon kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita cek cenah ieu 70 saknya ganjaranana atuh ayo rasa sarer beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ya Kade? Tadi kula ngadenge cenah 70 sarojeng mehan Yahudi. Heuh bener. Atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae. Hayo. Geus beres nu kadua. Nu kadua balik, nu katilu datang we. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada? Kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Kula ge hayang. Hayo atuh. Hayo berangkat deui. Beres eta nu kaopa dipaksakeun ku nyana. Aju ngomong jaknya na, "Bah, horeng lain Yahudi nu pae aing." Tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya. Aduh, jaknya lain Yahudi nu modar. Aing isu ka rumah sakit teh. Masya Allah, karena geus teu kudu obat-obat. Hiji bae orang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modarnya tuh. Masya Allah. Tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina. Itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Soleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud, umat tadi siksa Al-Aqab. Nah, etalah Kangjeng Nabi Lut, Yordan terus ke belah itu orang endek gitu, kemana ke arah gitu Palestina. Didinya antara Yordan jeung Palestina, didinya teh naik kadinya. Tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah, handap jadi luhur-luhur jadi handap. Tandus hideung ku ari ge. Teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan. Eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa. Mantap Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah. Ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina. Salamat Kangjeng Nabi Lut. Ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman, Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman, Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman, Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman. Ya Allah ya Rabb, mahal hidayah. Tilkal qura, negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah teu nurut ka Rasul siksa. Teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa. Indonesia geus sabaraha kali disiksa. Nu tadina Jawa, nu tadina Banten jeung Sumatera ngahiji ku ari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dinya teh. Eta teh siksa terus datang ka dieu ka maut. Tsunami teh anu mun kurang kuari. Eta teh siksa. Masya Allah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teh dijadikeun barometer? Teu dijadikan ibrah si ku urang teh. Jadikeun. Apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa? Tanjakeun kuari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun. Kunaon eta? Kredit
ahli kreditnya tuh orang dinya orang kitu rancapaku terus orang kadinya tuh kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah negara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja nu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nu mantap kuari orang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja eta lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mau namu ke Aceh lamun orang teu ngarti ke agama ketika masak di ganjaan nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan lamun orang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan orang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan jadi seorangku lagi kaget isi gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah ke beli zaitun orang jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti negara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Waturi Sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung Judi teh di Turki terus kabarge terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh tilu negara gunung Judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh Judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung Judi di dinya Turki gunung tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung Judi kabeh Masya Allah urang mah mau nyaritakeun gunung santri salah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganan ada kulu cek kana Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina enak gunung Tursina cek kana hada kulu Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina hada kulu Tursina oh cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya sakedeng deui pas sakedeng deui geus deukeut geus deukeut kan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun gu nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa atuh mun kurang turun bisa tante cek nyana teh jahat di dieu loba garong ulah peuting kebenaran lewat kadinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun gu nyana ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi Masya Allah horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa tilkal qura tuh negara-negara ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala lobakeun taqarrub tafakkur ka Gusti Allah Masya Allah wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam